Sugan ya rings operasi plastik yang bisa jadi simpanan pejabat. Nah, jelema balangsaknya boga cita-cita teh menihina. Dok saya yang operasi plastik Oke, ABT-nya operasi plastik teh sangkan jual diri jadi mahal. kan tuh kan jual diri mah hitungannya bahan daur ulang. Orang mak saya yang operasi plastik cuy. Ngatos sok tinggalin wae ceu haji. Nya ceh haji. Make segala yang operasi plastik atau kos goblok duit wae. Sugan we nu rada ekonomis atuh cuy. Panjang modal ieu mah. Modal naon? Sugan we rings operasi plastik yang bisa jadi simpanan pejabat. Begenah hirup teh anu ngabiayaan. Nah, jelema balangsaknya boga cita-cita teh menihina. Segala hayang jual diri ke pejabat. Bari jeung duit pejabat teh menang korupsi. Kembaya tuh ceh haji datang ngarugikeun batur ieu. Yeuh dengekeun jual diri teh dosa. Terus diparaban ku pejabat teh duit korupsi. Dosana age eta mah kuadrat, loba ceu. Eta mah di neraka lagi geus lain kerak deui suluhna. Jigana mah pagigir-gigir jeung piraun oge. Ah dosa mah kumaha engke we ceh haji. Nu penting mah ayeuna bisa menangkeun duit nu babari. Nya geus satu ari keugeuh mangke Cah Haji boga tatangga nu dokter urang telepon heula nya. Bisaeun jigana ada operasi plastik mah. Mahal tuh ceh. Geus teu kudu mikiran bayaran bere we jarcok. Ah itu buru. Coba atuh urang telepon heula nya bisi keur aya di dieu. Emang cicingnya di mana eta dokter? Ah di mana we si eta mah cicingna? Halo, Sok, hampura ieu babaturan yang operasi plastik cenah. aduh ulah ayeuna atuh. Emang keur di mana kitu, Dok? Di mananya itu teuing euy. Oh gitu? Engke atuh mun sase. Hah? Cek. Dia Aduh, arek ka mana ayeuna Pak Dokter? teu ka mana-mana, Cek. Nah, atuh tadi ditelepon juga nu teu bisa. Eta mah beh kaciri sibuk we. Hayo tuh buru asup. Ayo atuh. Dokter aya. Aduh, Dok saya yang operasi plastik oke. Bisa teu lain hega-hegae. Bisa wae di buruhan mah. Beneran bisa tuh dok? Aslina atuh bisa. Da plastik mah loba urut balanya sayur. Sok atuh geura operasi plastik tah ke dibere jarcok sabungkus. Rumahnya disarwakeun jeung ngamean knalpot ya teh. Aduh ulah mahal-mahal teh tuh pak dokter. Henteu layan mahal, sing rada mantes we atuh mah nya operasi plastik di kuliahan ku jarcok. Naon atuh? Samsu. Sok ke dibere Samsu jeung kopi hideung. Gitu atuh. Sok gaskeun Iraha. Tapi rek nanya heula dampakna. Naon? Mun saya operasi plastik terus saya jual diri, kumaha eta hitunganana? Per kilo lah. Ah maknya gitu. Teteh berat sabaraha kilo? Abi teh 50 kilo. Kalikeun eta 3.000 sakilona. 150.000 berarti. Sakituan berarti. Punten dok. Abi tehnya operasi plastik teh sangkan jual diri jadi mahal. Lain jadi barbe. Tuh kan jual diri mah hitunganna bahan daur ulang. Sampah tapi jadi duit. Mau jadi atuh hari gitu mah. Murah gini. Nya teu langkung gitu mah. Atuh udah 150 mah mahal kana daging sapi. Tapi geuning lobanya aja aja nu jual diri najan murah oge. Kahartieun meureun mantak kitu ge. Geus nyaho jual diri teh murah, mun mahal mah atuh abi ketiba heula. Haji mah geus beunghar atuh ek naon jual diri. Penasaran nu atuh dok hayang nyaho laku sabaraha? Gitu gabut nanti ngajablay. Da lain rek nangan duit, da duit mah loba punten. Ya jelema kieu pang sombong-sombongna versi on the spot. Piraun ge araeun ku di dinya mah. Nya bae atuh da sombong ge abi mah mampu. Anjing sepeg euy. Teu jadi berarti arek operasi plastik teh. Moal we dok hari gitu mah. Ari abi mun program diet bisa. Bisa wae, tapi teu ngarekomen doraka soalna. Nah, doraka. Kalau teh susah payah maraban urang ti keur leutik ti ka gede, ai pas geus gede urang kalah diet. Ek teh doraka aku kumaha coba. Kaku tuh sih. Terserah mana. Sok. Ayo. Oh, urang mana itu sih? Udah? Action. Hai tuh buruk. Hai. Tapi teu mangkat. Oh, tuh mangkat. Oh, tuh mangkat. Ieu leungit ali si goblok. Tah. Emang cicingnya di mana eta dokter? Ieu mah aing bakal beunangnya. Baya. Mun orang baheula deket. Kalikeun nanti oleh sakilona. Berarti sabaraha? Mun 55. Berarti 158. Berarti 100. Bener. Sok. 55. 50 kilo ganti beh babari. Action. Punten dok. Ati. Ati. Dan Tapi lo bandingnya nu jual diri najan murah. naon sih naon. Sing balik ngomongna. Kumaha tuh? Tapi lo bandingnya nu jual diri oge najan murah. Aku masih. Tapi anu bieu. Tapi lo geuningan Cah Haji. Tapi lo bandingan caji nu jual diri najan murah. Najan murah ge. Tapi geuning loba Cah Hajinya najan jual diri murah oge. Kumaha sih? Sok. Action.
sekali pancing atau anjing. Oh. Kumaha teh? Urang mah sayang operasi plastik ya, Haji. Ce anjing, ce lawan ku aing eta sok poho wae ce Haji. Heeh. Ce aos atuh leung. Maka sok hayang operasi plastik atau kosong jelema boga wae. Kumaha? Maka sok hayang segala oga. Maka sok hayang segala operasi segala operasi plastik atau kosong boga duit wae. Ih. Pengen deh. Maka segala yang operasi plastik atau kosong goblok duit wae. Do. Aktor. Aduh tong panjang teh saya. Terus di paraban ke dina hasil produksi. Terus di tuh dokter. Aya. Mana? Eta lu. Oh iya kali pagi-pagi ambiarnya bakal udah. Heboh. Cagung rek ngilu lain, enggak tahu. Aktor Dedi Mulyadi ada Dede Mizwar. Dude Herlina goblok. Action. Geus puguhnya. Geus nyaho. Oh. Kalau itu sih itu ini teh lagi. Abi ketiba heula. Mun nyaho mah abi ge tiba reto. Geus bae atuh baheula jeung barat nu sok loba udah mau mengurangi viewers pira barat jeung baheula. Apa penasaran atuh dok sugan hayangnya. Oh penasaran. Ah penasaran atuh dok hayang nyawa hargana sabaraha? Oh laku nih.